Eta cek saha di alaan eta? Bos nu manehna wae apa nih tetangga nu aing? Nah di ala ku sia geuning. Orang-orang kumaha? Emang ieu nu obos kitu? Betul anu urang. Nah sama nanya kitu ke. Ya bos, lamun ieu nu obos dipelakna di tengah imah. Kan ieu mah di kebon milik umum keneh. Si atuh aing melak di tengah imah mah. Sok mah kira-kira atuh sia mah. Ya, ieu teh tanah aing kehet. Tah nepi ka ditu tuh. Nah sia mah naik ngalang-ngalang aing atuh sia mah koplok. Ih, da urang mah dititah ku si Mama Rabig. Atuh sia mah make daek atuh dititah ku si Mama Rabig. Jung bejakeun cek aing gelut kitu. Wah, ka si Mama Rabig, gelut mah jeung urang we heula panglimana. Ini sia ngajakeun gelut ka aing sok. Sok. Wih, kalah kabur koplok. Jung bejakeun sok ka si Mama Rabig. Urang teh sia panglima, cari kitu. Osoin panglima wae. Kieu mah urang teh dipalak ku si bos Areta di ditu. Dipalak maneh? Dipalak sabaraha? Dipalak 100.000 mah. Di mana sih bos Aretana? Di ditu mah. Ayo jauh sabarkan. Ayo. Mana wawaniana malak ka anak buah urang? Malak. Saha nu malak urang mah teu malak. Tadi cek panglima. Bener tah sia di panglima? Ya bener mah tadi dipalak urang. Si anu nu dirasa kehet, apaan tadi sia teh maling buah urang kehet. Nah, jujuk-jujuk dipalak koplok. Ah bohong kita mah. Tadi mah ngobrol nagen teh kitu, minta duit ke urang. Aku nih, kitu sia. Maka dia ke duitna, balikan. Nah aku mah aing mah teu malak mah. Terus beak dia kan duitna. Karunya aing mah bisa diwaelkeun. Osok lah mah, welcome weather lah mah. Urang mah teu malak mah teu aing mah aing kudu ngagantian aing tuh. Ieu tuh ieu. Tah kitu, loba tinggal budak. Ya duitna. Ya nona ayo. Apes aing ieu budak. Aing mah budak nyaram kala buah nu urang kala aing nu kapenta duitna aing koplok. Tah, mun aing malak deui bebeja ka emak. Ya siap mah. Yuk. Ih, duit mah meunang we ti mana we milih. Aya naon ieu teh dipegat? Ih, urang mah kangen pisan ka Bob. Bob teh ka mana wae teu papanggih wae jeung urang. Emang aya perihal naon? Ih, naon urang mah kangen pisan we geus lila aya sabulan mah teu papanggihnya. Geus we ieu mah nya, langsung to the point. Aya tujuan naon we? Teu kudu busa basi kungan-kangan we. To the point aya perihal naon tujuanana? Aing mun diteliti pisan bahasana. Yeuh, tujuanna naon urang mah kur nanyakeun, Bob. Bob teh ka mana wae? Pasti luar kota dan luar provinsi. Mun ditegas kitu, heueuh provinsi teh provinsi mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Ampun teuing ieu. Tos gawe naon atuh mun sagala dipapai? Tos traveling, Anjir, tos traveling. Menang sabaraha poe traveling euy? perjalanan pulang pergi 1 minggu. Anjir mun lila Bob, semenepi ka saminggunya. Bob, didinya teh tara gawe pengangguran. Kok bisa ulin kitu, Bob? Emang saya ini pengangguran, tapi saya ini menikmati nikmat Tuhan. Ingat, waktu bebasmu sebelum datang waktu sempitmu. Kami ini orang-orang terpilih, makanya saya bisa begini. Saya ini punya kebebasan. Belum tentu Anda punya kebebasan seperti saya, ya kan? Bener oge nya. Geus Bob lah urang eleh, geus sok init. Bari nage urang mah niat nage balik kita tadi ge, bukan sama megat didinya. Kan jadi pusing serangan.